saya pribadi sebagai mewakili daripada Front Mahasiswa Islam. Jadi ibu-ibu di FPI ya ayah sayap juangna, ayah LPI eta sayap juang naon artinya LPI takbir. Ayah FSI eta ge sayap juang naon singkatan FSI Front Santri. Ayah LDF lembaga dakwah Front. Ayah BAT pakai tak mamluk toh. Ayah BAT badan anti teror. Ayah BAP badan ahli Front. Ya lamun abdi mah sebagai FMI Front Mahasiswa Islam, tugasna dakwah, diskusi serta kajian-kajian terkait politik yang ada di akademisi. Eta tugas kami sebagai mahasiswa. Sebab pemerintah lamun tadi kontrol ku mahasiswa, lamun tadi kontrol ku agent of change. Nyawa agent of change nyawa agent of change sarua abdi kita nyaho. Lamun tadi kontrol ku agent of change, maka pemerintah sok amburadul. Betul. Makanya mahasiswa pegawainya ngedemo beje ngademo. Turunkan harga bea, turunkan harga kolor, turunkan harga parawan. Alhamdulillah, ibu-ibu nek nurunkan harga parawan nek nurunkan harga parawan. Daek anaknya dinikah ku santri daek. Daek dinikah ku santri daek. Daek. Pang belet-beletna emak jeung bapak lamun tadi ngawinkeun ka anak santri. Pang belet-beletna, betul? Betul. Santri mah ya balik ngariung nya. Pan aing geus jadi kiai mah eta berkat lagi hiji, betul? Aya tiluna, betul? Can amplopna, tapi eta para anu garawe hayang menang kitu teh kudu meuli bea seula, betul? Kudu meuli laukna, encan dipasakna, encan kaleobna, betul? Alhamdulillah. Tapi santri luar biasa, santri mah beuh hanjut lagi gede. Sebab santri mah pan sok loba naon, sok loba sarena sabari ngedekap. Makanya pergerakan si Imina makanya ulah salah satu yang kau alhamdulillah. Ibu-ibu ngawinkan anak ka pengusaha, ketika ngeskawin teh eta anakna sok komentar curhat kepada awewe ka mana, mak kenapa ya punya ama kok gitu amat ya, kok lembek amat ya. Lamun santri moal kudu aya lembekan, santri mah 24 jam deder bae santri mah. Alhamdulillah. Maka kudu daek ngawinkeun anak ka santri. Sebab santri teh hurufna aya 5, hiji huruf sin, 2 huruf ta, 3 huruf, hiji huruf sin, 2 huruf nun, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Iya. Wow dia kali kena keju. Aya 5 huruf santri, hiji huruf sin, urang mustak lapar santri. Huruf sin di dalam santri salikun bila ibadah. Santri masuk loba ibadah ka Allah. Alhamdulillah. Wayah penting pamuda anu nganggur mah lolobana cicingna dina pos ronda, betul? Tapi santri ngawin Allah. Betul? Eta santri. Makanya sok loba ibadah santri mah. Eta mah aya santri anu ngedul di bentar wae misalnya. Mudah-mudahan santri sing dijauhkan dina sifat-sifat ngedul, amin. Anu kadua huruf dina santri huruf naon? Huruf naon? Nun dina huruf santri naibun bil khairat. Sok loba ngalaksanakeun perkara anu bagus. Naibun anis suyuh. Sok nutburi kana tingkah laku guru-guruna. Makanya santri mah kamana make samping, kamana make koko, kamana make peci, horeng mah huluna botak. Betul. Maka lamun aya sahabat jalma-jalma anu ngagoreng santri,
sia cenah make peci so alim ciri kejal anu kitu iblis saudara iblis nah cenah iblis nah cenah jalma anu kata iblis gitu teh jalma anu tersep karena perkara-perkara sunnah Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti apa? Seperti mereka-mereka yang ingin yaitu menegakkan daripada Islam Nusantara. Betul? Betul. Ibu-ibu terang ke Islam Nusantara terang. Insyaallah. Aya gerakan di Islam. Di Islam aya gerakan. Di Islam aya gerakan. Di Islam aya gerakan. Di Islam aya gerakan nu ngaranna Islam Nusantara. Jeung nama liberal. Naon ari liberal teh? Liberal teh nya eta jalma anu sok mengkol-mengkolkeun syariat Islam. Geus nyaho make jubah teh sunah. Disebutna cenah Asia sih orang Arab cenah. Betul? Saya tanya jubah itu sunah atau tidak? Sunah. Make jubah sunah atau tidak? Sunah. Aya jalma anu make jenggot disebutna ya saya wawalieun cenah. Atuh emang lagi saya wali murid. Betul? Betul. Nges jelas eta perkara jenggot teh perkara sun. Kunaon eta ku dedengkok jalma anu kos kitu malah dihewaan malah dikritisi. Kira-kira jalma diangkat atau lawan? Diangkat atau lawan? Takbir. Yang seperti itu pakawean santri tah. Sebab kami mahasiswa lamun nyebut mana eta dalilna kudu mendekeun bulu kumis manjangkeun nya eta janggot mana dalilna atau kami ditanya begitu mah popolohokan mana tapi lamun misalkan aya masyarakat anu nanya naon eta gerakan liberal gerakan sepatis gerakan nasionalis gerakan fundamentalis eta tanyana ka mahasiswa insyaallah mahasiswa teu misal mahasiswa mana gitu maksudnya betul maka ibu-ibu yang hade eta gerakan-gerakan kos itu ngomong nama cenah nek nyetarakeun agama Islam di Nusantara ngomong nama supaya Islam di Nusantara teh supaya naon supaya damai aman tentram rahmatan lil alamin horeng jejero nama nek memisahkeun nyaeta syariat Islam jeung urang sebagai umat Islamna betul maka kuayana gitu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sing ngajadikeun urang sadayana pejuang-pejuang Allah amin kita semuanya menjadi yaitu pembela-pembela daripada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin tegasna agama is cinta ke Islam cinta ke Islam cinta tidak ke Islam lamun cinta ke Islam jadilah engkau semuanya yaitu pejuang-pejuang kemuliaan dan kehormatan kita punya agama betul takbir anu tukang tajan takbir mamang ulah sieun urang ngomong takbir teh eta menang ganjaran sebab kalimat takbir teh khairum minad dunya wa ma fihi jalma anu ngucapkeun Allahu Akbar eta ganjaranna lebih bagus daripada isi dunia jeung seluruh isi dunia maka lamun misalkan ayeuna urang boga mobil Fortuner eta mobil Fortuner di mata Allah teu aya hargana kecuali ganjaran takbir siap bertakbir kepada Allah siap takbir Allahu Akbar sebelum saya tutup daripada saya punya pembicaraan ini saya ingin semuanya kita sama-sama gaungkan yaitu Mars Perjuangan Pembela Islam mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati daripada kita punya acara ini amin ya Allah ya Rabbal seluruh yang ada di majelis atau tempat ini tidak lain Allah Subhanahu wa taala pulangkan kita ke rumah masing-masing mendapatkan syafaatul udma Rasulullah di yaumul kiamat nanti bukti kita cinta kepada Rasulullah bukti cinta kita kepada Rasulullah jadi lamun aya sahabat anu ngabid'ah-bid'ahkeun kana maulid Nabi sahabat anu ngamidah-bidahkeun kana perkawis Nabi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakal sukuna babet-babetkeun